Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna Mang Cecep Gorobacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Ayeuna teh kaping hiji nya pamirsa dina tahun 2020 genap. Mudah-mudahan we atuh cenah khusus channel Mang Cecep Gorobacep sing tiasa teras eksis tur nanjeur kitu tah pamiarsanya. Sok sanaos panginten nu ngadongengna musih kene seueur kakirangan di ditu di dieuna. Mudah-mudahan we atuh nya pamirsa sing tiasa istiqomah cenah kitu tah dina ngadongengna. Sok sanaos di ditu di dieu masih seueur kakiranganana Mang Cecep tidak macakeun dongengna. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng teu sangka lamunan laksana bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Atolib. Satacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomena ngalaikna kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kumaha Ondi? Geus aya kabar naon anu penting? Surpa Wijaya kaon di. Aya gan rupina mah kana tereh tiasa ngebuktoskeun kana maksa juragan teh. Cik pe gada caritakeun aya naon nu pentingna nu geus kapanggih ku Ondi teh. Sami sareng keterangan ti Jakarta teh bae teu benten teu keteranganana Wah Haji Mustofa nu parantos disaurkeun ku putrana. Mung aya deui tambihna ieu mah abdi teh acan tiasa nyaurkeun upami teh acan aya buktosna mah mung anu kedalangkung dipayunkeun mah juragan kedah pisan atos-atos bae bilih kabujang kapayunan ku Pasudarma nu salamina rea pisan akalna nya puguh wae hati-hati mah malah dina peuting ieu pisan kuring kudu siap teh geus nyarita malah kamanehanana peuting ieu kuring rek ka Semarang nu matak nyerpis heula. Kumaha saurna? Henteu nanaon ngan bungah bae jigana teh malah ngahareuyan sagala lamun henteu riweuh mah rek milu cenah ngan wiat wae oleh-olehna nangka nu asak ulah poho ceuk manehna teh. Tuh geus pukul 2 Ondi jeung geura papagkeun heula wae Budimana ulah nyimpang ka imah nanya langsung wae ka dieu bejakeun wae aya nu perlu ditunggu pisan kitu. Sumuhun permios wae atuh nya heug atuh Surpa Wijaya. Bari ngadag bareng jeung Ondi nu terus indit mukakeun panto kaluhara. Pawijaya oge lebat ka bumi maksud bade tuang heula. Mang Ondi geus ngaluarkeun mobil nanti pakarangan nuju ka jalan rek mapageun Budiman. Untuk kungsi setengah jam geus datang deui bareng jeung Budiman nu dipapageunana. Budiman geus turun tina mobil nyamperkeun ka Pawijaya nu nuju calik di tepas payun. Yaap ka dieu ka jero Budiman. Suruh Pawijaya saparantos ningali Budiman nu rek muka panto
gek Budiman diuk payunan Pawijaya. Menawi teh parantos angkat Budiman sanggeusna diuk payunan Pawijaya nanya. Can, ayeuna pukul 4 leuwih saparapat baparek indi teh jeung ondi ngarah aman ari jalan peuting mah suruh Pawijaya. Pek gerak ka jero heula, ibuna ngadagoan ti tadi rek dahar meureun saurna ka Budiman. Sawios parantos abi mah. Hus, ulah kitu karunya atuh. Ti tadi geus nunggu bapa mah da geus ti heula, sur Pawijaya beri terus keluar ti bumina ngalantung di pakarangan. Budiman kapaksa terus bae abus ke jero bumi dipapagkeun ku Neng Mari nu ngahaja di piwarang ku ibuna. Ibuna Neng Mari sareng Budiman terus bae terwang di baturan ku Mang Ondi nu ngahaja di piwarang ku Pawijaya. Bada terwang Neng Mari sareng ibuna teras ngalih ka tengah bumi ngadarongeng sareng Budiman. Ari Mang Ondi mah neruskeun ngadongeng sareng Pawijaya nyaritakeun tina urusan nyaba. Pukul 4 Pawijaya geus dangdos nyandak tas panganggo. Mang Ondi oge nya kitu keneh geus sadia salin geus disimpen dina mobilna. Pukul 4 saparapat teh mobilna geus ninggalkeun gedongna dijajabkeun ku istrina putrana oge Budiman dugi kalawang pakarangan. Saparantos tebih mah mobilna sadayana teras lalebet ka bumi deui. Neng Mari sareng Budiman ngobrol di payun ari ibuna teras kalebet beberes di jero bumi. Budiman nyokot sigaret dina meja maksudna arek udud tapi henteu tulus lantaran tina eta bungkus rokok aya kertas nu nilap. Manehna panasaran kertas tadi buka bet aya tulisan ku tinta beureum bari satengah kaget ku Budiman dibaca. Budiman, penting anu nangtukeun pikeun muka sagala rahasia anu geus lila. Sabisa-bisa omat ulah sare dina ranjang leuwih alus dina antara pukul 12 nepi ka pukul 2 kudu ngadang dina kolong dipan bae nu aya di juru kamar. Perhatikeun jeung turutkeun ngarasalamet nu ngirim ieu surat MB. Sajungjongan mah Budiman ngahulang bae heran lantaran teu ngartieun ku eta surat di mana datangna jeung saha nu ngabuskeunana da puguh eta rokok teh teu lesot tina sakuna. Serat naon Kang? Sur Neng Mari manehna ngaraos heran ka Budiman nu ngahulang bae. Ieu Neng, aya serat kieu puguh. Cuk Budiman bari diasongkeun ka Neng Mari eta surat teh ku manehna. Neng Mari eta surat ditampanan terus dibaca nepi ka 3 balikan. Saha MB teh Kang? Duka Neng, akang oge henteu terang nu mawi teh. Sami geuning seratanana sareng serat anu ti payunnya. Sami pisan, rupina nu ngintuna oge eta keneh. Rupina teh sobat akang nu ngawartosan maksad nulung ka urang sareng didinya nyebatkeun tereh tiasa nangtukeun keur muka rahasiah naon teh nya Kang. Duka atuh, sareng nada teu gaduh sobat akang mah. Moal kitu aya patalina sareng amplop teh nu kapendak tina lebat meja. Duka. Dupi seratna di mana Neng? Nah parantos uningaeun Rama. Atau serat nu dina amplop mah diaos ku apa teh? Tapi serat anu dielak mah teu acan keresaeun muka. Sur Neng Mari. Ari sur apa kumaha? Keun wae urang pikiran heula. Nah surat naon ieu teh? Bisi nu rek nipu. Saurna mung sakitu bae ka abdi teh. Upami kitu disimpen panginten ku apa serat nanya. Sumuhun disimpen ku apa rupina mah. Budiman anu keur ngobrol sareng Neng Mari henteu ngaraoskeun kaayaan poe geus reup-reupan maju kana burit. Di luar geus reyem-reyem maju kana poek. Ibu Neng Mari ngagantraan putrana miwarang kacai nya kitu deui Budiman oge permisi rek balik heula. Abdi mah bade wangsul heula Bu. Bilih dedepeun Kang Rusmana sareng istrina sareng bade ngabantun heula salin. Mangga atuh ulah teh ka dieu deui nya jeung ulah peuting teuing deui ka dieuna kana beca wae atuh ngarah rada gancang. Sumuhun mangga
cek Budiman. Sanggeusna permisi mah terus bae Budiman teh keluar ti gedong Neng Mari rek balik heula ngadon mawa salin keur sare sakalian bari wawartos ka Den Rusmana. Pukul 10 Budiman kakara indit ngajugjug ka bumina Neng Mari maksudna rek ngadon maturan salamina Pawijaya mios ka Semarang. Ti imahna manehna bakal salin pakaian keur digawe jeung paranti di imah narah teu hese deui. Harita sanajan halodo jeung sore keneh kaayaan kacida poekna kabantu bulan geus mareumkeun. Di jalan oge kacipta pisan sepina geus eueuh nu ngulampreng aya oge saurang-urangeun carang pisan nu lalar liwat di jalan teh. Budiman sanajan sakitu poekna maksakeun maneh bae ngingetkeun kanu jadi dununganana nitah maturan di bumina. Ti sajutna Budiman turun ti imahna manehna teu nyahoan aya 2 jelema nu nguntit nuturkeun pandeurieunana. Malah ti barang keneh eta jelema teh katembongna geus sababaraha balikan ngaliwatan jalan eta teh ti imahna Budiman nepi ka bumina Pawijaya. Ti keur Budiman aya keneh di bumi Pawijaya ngobrol jeung Neng Mari. Budiman nu geus di jalan ngajingjing tas pakaian ku leungeun kencana nu katuhunya kelebat re lempang tungkul teluak lieu kaditu kadieu ti tukangeunana aya nu ngageruan ngenta di dagoan. Yang antosan sakedap ceuk hiji jelema pandeurieun Budiman. Budiman nu keur lempang kapaksa ngaraneg heula bari ngalieu ka tukang batrena disorotkeun ka lebah jelema nu keur lempang ngadigdig nyusul manehna bari nanya, "Ka abdi kitu nya ka Ujang ke sareng ngarahaya batur," cuk eta jelema. Atuh Budiman kapaksa lempangna di kendoran sanajan hatena geus ngarasa curiga oge ka eta jelema. Budiman teu nyirikeun maneh. "Kamana Jang? Sakieu sore keneh oge ari poek bulan mah tiiseun pisan. Maneh carang nu ngaliwatnya," cuk eta jelema sanggeus deukeut. "Sumohon," jawab Budiman bari neruskeun lempangna. "Dupi akang bade ka mana kitu?" Budiman males nanya ka eta jelema. "Bade angkat ka mana kitu akang teh?" Budiman nanya kadua kalina. "Bade wangsul ka Cimindi Jang. Pogo akang teh ti dinya ti Andir. Bade kana beca eueuh nu daek narik. Delman teu aya nu nambangan rupina mah ople ti tadi parinuh bae kapaksa wae lempang." "Sumohon rupina mah marema oplet makang pinuh bae ti siang keneh oge margi aya tongtonan di Bandung teh aya pasar amal di alun-alun," jawab Budiman. "Pantes atuh Jang ari kitu mah oplet parinuh ti ditu ti dieu oge." Di lebah nu tiiseun ku Budiman katembongan aya deui nu lempang dihareupeunana kawetankeun ieu mah kawas-kawas ronda anu arek kagaraduh kaciri ngajingjing kokol bari diharudum ku samping. Dumadakan bae ngarandag eta ronda teh kawas nu curigaeun ka Budiman jeung ka baturna anu lempang bari nyetrekeun batrena eta ronda nanya, "Rek kamarana ieu teh?" "Bade ka dinya ka kulon ka bumi Pawijaya," jawab Budiman. "Ari ieu bade ka mana?" cuk ronda nanya kanu saurang deui nu bareng jeung Budiman. "Oh, ka Cimindi abdi mah," jawabna. "Ieu teh geus meh pukul 11. Lempang sesoranganan pirakun teu terang nuju genting kieu. Kapendaku patroli mah dicurigakeun," cuk eta ronda. "Ari eta mawa naon?" eta ronda nanya ka Budiman kawas-kawas anu kacida pisan curigana teh. "Oh, pakaian salin. Nuhun diwartosan. Punten wae atuh sakalian pangjajabkeun tuh ka bumi nu itu tuh," cuk Budiman bari nunjuk ka lebah gedongna Pawijaya nu geus tiiseun. "Sok atuh ari bener mah kadinya kukuring anterkeun ari rek terus ka Cimindi teh." "Sumohon abdi mah sareng sate rek nurut ludeung," cuk eta jelema. Henteu lila lalempangna geus tepi ka hareupeun bumi Pawijaya. Budiman nyarita ka ronda nu nganterkeun manehna. "Tos dugi Kang, ieu ka dieu abdi mah bade caralik heula atuh."
Mangga tujang diserangan wae ku abdi kalebat, ceuk eta ronda. Budiman muka panto pakarangan nungan saukur dikaitkeun wungkul, terus abus ka jero ngadeukeutan panto gedong bari mencet bel. Brai panto gedong teh muka ibu Neng Mari nolol tina panto bari nanya, "Naha peting-peting teuing Budiman? Ibu menik kasal ti tadi ngadagoan?" "Oh, eta puguh Kang Rusmana Bu, ti siang keneh ngajakan wae ngobrol ka abdi. Dugi ka teu karaos parantos rada wengi." "Ari ieu saha nu nyarengan teh Budiman?" sur ibu Neng Mari kadua jalmi nu keur nalangtung. "Ronda Bu, ngahaja wae maturan abdi ngajajabkeun ka dieu." "Ya patujang lelebat heula." "Oh, sawios nuhun Ibu, permis wae atuh," ceuk ronda. Ibu Neng Mari lebat ka gedongna ari Budiman sanggeusna nyimpen tasna, balik deui ka pakarangan bari mawa kunci gamblok. Marek ngoncikeun heula panto bareng jeung ronda nu arek baralik. Sanggeusna Budiman ngonci panto pakarangan, manehna nyarita ka ronda nganuhunkeun, "Nuhun ya Kang, parantos ngarerepot." Tojang, da kewajiban akang. Ya aya nu wiat serat puguh Kang Ujang," ceuk ronda nu saurang bari mikeun kertas benang ngalipat ka Budiman. "Ti saha kitu ieu teh?" Budiman nanya bari heran. "Ti itu nu dongkap ka garduh, mangga atuh ieu parantos wengi." Budiman nu tadi ngarasa heran teu bisa nanya nanaon deui ka ronda teh lantaran kawas nu ngahaja eta ronda buru-buru ngaraleos lalempang ngagardig gawetankeun. Budiman oge teu bisa kumaha terus bae balik deui lebat ka gedongna Pawijaya. Nyampak ibuna Neng Mari sareng putrana keur caralik dina kursi ngadaguan Budiman nu ngoncikeun heula panto pakarangan. "Kunci wae sakalian pantona Budiman, ibu mah capek arek reureuh. Bisi rek dahar mah akangna ladenan wae nya Neng, da atos sadia ti tadi oge," sur ibu Neng Mari bari teras lebat ka tengah bumi nuju ka kamar kulemna. "Maneh wengi-wengi teuing atuh ka dieu teh, Ibu lami ngantosan," sur Neng Mari bari baeud sapertos anu bendo. "Hapunten bae atuh Neng, Kang Rusmana dan nu kitu teh bade jong oge sapertos nu ngahaja miwarang kitu teh kieu teh naroskeun rupi-rupi deui ka akang teh ari bade maksa isin. Piraku deui teu ngahargaan mah ka anjeunna. Parantos tuang teh acan kitu akang teh. Tadi teh wae di dieu," jawab Budiman. "Mangga atuh urang tuang heula, abdi oge da teu acan. Nambah ibu bae tadi anu tuang teh." Budiman sareng Neng Mari teras bae taruang heula ari ibuna mah ti tadi oge parantos lebat ka kamar kulemna. "Kunaon Kang Budiman teh ngahulang bae teras sisinarieun katinggalna teh?" Neng Mari naros nu ti tadi ningali bae ka Budiman. "Asa kareueung puguh Neng, ti tadi keneh akang teh rek mios oge asa-asa tambih Kang Rusmana ngagokan pisan bade ka dieu teh. Dieu ronda aya nu wiat serat deui." "Serat naon deui Kang?" "Ieu gara urang buka, duka naon atuh da teu acan ditinggal." Bari ngarampa sakuna manehna ngaluarkeun kertas benang ngalipat. Brai suratna ku Budiman dibuka eusina ringkas pisan. "Budiman, sebenarnya nu mata Rusmana ngahaja jiga nu ngahalang-halang ngarah ulah sore keneh indit ka bumi Pawijaya teh. Dititah kuno nyieun ieu surat, maksudna ngarah anjeun salamet. Tapi ayeuna mah ulah waka hayang nyaho sabab-sababna, engke oge kanyahoan. Kade sagala papatah ti heula kudu dilakonan, ieu oge keur kasalamatan anjeun. Tinu ngirim surat MB." "Tah Neng, awas gara seratna. Raraosan teh kumaha teu bade keung, da teu kaharti atuh. Ka akang loba nu ngarah-ngarah, rarasaan mah teu pisan boga dosa," ceuk Budiman bari ngasongkeun kertas surat ka Neng Mari. Eta surat ku Neng Mari ditampanan teras diaos eusina. Neng Mari oge kacida pisan herana kana eta surat teh bari teu ngartoseun kana sabab-sababna pangna ka Budiman loba nu ngarah, sabalikna kacida atohna yen lain bae nu rek ngarah-ngarah wungkul aya deui nu maksud rek ngabelaan. "Keun bae atuh Kang, ulah dianggo hulang-hulang. Geuning dina serat ieu mah rek ngabelaan cenah maksadna teh." "Sumuhun Neng,
dipakai hulang-hulang teh eta wae ku teu kaharti ku akang mah nya sabios atuh teu kahartos oge engke mah boa tiasa terang urang teh cek dina suratna ulah wakapalai uninga ke oge baris kahartos sareng uninga panginten ayeuna mah urang gugu wae heula saparentahna surat teh urang ngalih anggur calikna Kang di kamar payun engke abdi bade beberes heula sakedap sur Neng Mari bari teras meresan tilas taruangna. Budiman mah terus bae indit ka kamar hareup paranti manehna mondok ngantunkeun Neng Mari nu keur beberes. Neng Mari geus datang ka kamar hareup nyamperkeun ka Budiman anu kabeneran harita keur diuk dina sofa. Tabu setengah 12, setengah jam deui upami numutkeun surat mah. Sur Neng Mari bari imut saparantos nangilikan erloji dina panangan kencana. Sing tenang atuh Kang, ulah ngahulang bae. Sur Neng Mari ka Budiman nu calikna beuki nyaketan ngaharewos kana cepilna. Ngahulang seteh sanes sieun akang mah. Mung eta wae bet asa ngabarubahkeun batur hirup teh. Neng oge kacacana kriweuh ku akang teh. Budiman bari nangkep cangkeng Neng Mari nu diukna beuki ngadeuketan. Ku Budiman karasa haneutna salirana Neng Mari ser hatena ngagetar sakujur badana getihna karasa nyiak birahina ditahan minuhan awakna nembus kana jantungna. Budiman samar pola hatena ngarasa pinuh ku rasa nu aneh aya genah aya risi campur jeung gumbira nu teu aya wates wangena. Neng Mari anu ditangkep cangkengna ku Budiman bari tanggah panonna dipereumkeun napasna rada ngahegak bangun capek sorana rada ngagetar pok ngaharewos lalaunan pisan. Kang, iraha bade nyarios ka apa teh? Piraku urang bade kikian bae atuh. Abi mah alim pisah deui ti akang teh. Neng Mari bari nyarita kituna teh dua leungeunna nangkep kana punduk Budiman pageuh pisan nepi ka Budiman ngarasa eungapeun jeung kapaksa. Tungkul atuh gok bae irung Budiman teh adak pisan sareng pangambung Neng Mari teh. Lain ngalios Neng Marina teh kalah kabeuki pageuh nangkep pundukna bari narik Budiman dibetot ka handap. Nepi ka adak pisan tepungna eta dua rarai teh ngan ukur kadenge sorana wungkul bangun anu pada ngarasakeun kacape duanana haheho kawas nu nanjak diseling ku sora ngarenghikna Neng Mari nu ahaihi kawas budak nu keur aya pamenta ka kolotna harita eueuh nu terangeun kahalangan ku kalangkang kap lampu dina meja tulis nu sinarna ngahaja teu pati bengras lantaran lampuna bulau awor jeung kap lampuna. 5 menit dilana di jero eta kamar teh jempet aya sorana naon di luar aya sora nu ngebletek di belah wetan sada potongna regang garing nu katincak jeung sora manuk bebence nu cecean ngulincer ngurilingan kebon di pakarangan gedong nandakeun di luar aya jelema di luar cuk Budiman ngaharewos kana cepil Neng Mari. Tah jam parantos tabu 1 ulah kieu atuh kumaha cenah cek surat teh. Budiman neruskeun ngaharewosna ka Neng Mari. Neng Mari oge cengkat tina dadana Budiman terus lempang kana ranjang gugulingna jeung anggal dijejerkeun kawas jelema keur sare disimbutan kain panas ku Neng Mari teh. Anjeunna balik deui kana dipan bari narik leungeun Budiman diajak abus ka kolong. Neng Mari lebet teu heula Budiman nuturkeun tipan deuri. Sing horeng ti beurang keneh di kolong dipan teh ku Neng Mari geus diamparan ku samak jeung aya bantal sagala rupa atuh samemena pisan ngagolerna oge. Henteu tiis tina tehel. Budiman memeres heula tilamna ngarah ulah kanyahoan aya jelema di kolong eta dipan. Duanana ngahep-hep bari nahan ambekan ngadedempes tapi hatena mah duanana oge teu paruguh dak digdug bae ratug kawas nu tutunggulan pinuh ku hawa asmara jeung birahi karemajaan. Keur kitu blig 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 di luar sada aya nu ngageblig jep deui jempe teu aya sorana naon. Nu di kolong dipan ngajejempe maneh nahan ka kasel bari nahan napas. Budiman nu ngedengna nyang hareup kaluar ditangkep ku Neng Mari nu ngedeng di satu kangeunana.
dengekna dipake nengetan sora lebah jandela. Bletok, krekek, sora kai ngebeletek sadaya nu nyungkal. Gerut, krek, krekek, gret, krek. Dina jandela sada sora nu nyokel ngahwalkeun selot jandela. Jep jempe deui teu aya sora nu kadenge. Budiman jongjon bae ngadedempes bari ngarasakeun jantungna ratug jeung sora napas Neng Mari jeung angeunna kumanehna karasa ratugna dina tongkongna. Brai jandela muka lalaunan ti luar aya suku nu ngalengkah ku Budiman katembongeun maju kana ranjang. Jerig deui saurang aya nu asup tina jandela. Kadenge sora dua kali ngagabres kana lebah ranjang, suku teh jadi opat, maju kana lebah meja tulis. Tapi tekung silila di luar aya sora tembakan pistol nu ngabeledag nu aya di kamar baralik deui kana lebah jandela, barang pisan jeung sora nu ngagorowok jeung sora jandela muka disakalikeun. Awas, jangan lari. Dor! Dor! Dua kali tembakan pistol ti luar bareng jeung aya sora jelema nu nyebut aduh bari ngagedebut sada anu labuh. Ku Budiman di luar kadengeun sadara ribut sora nu nyarita jeung nu lalempang manehna kaluar ti kolong dipan ditutulkeun ku Neng Mari nu ngariringkik rambutna lantaran sanggulna geus lila udara. Budiman acan waneun nempo kaluar tina jandela manehna nangtung bae nyarande kana tembok gigireunana ngadaguan sugan aya nu ngagero-gero atawa nu ngatrok panto hareup ngarendeng jeung Neng Mari nu embungeun pajauh. Sora nu nyarita jeung nu tinggarebrigna sora suku anu lempang di luareun jandela geus henteu kadenge deui. Sora gaang jeung simet anu jempe sakedeung kadenge deui patembalan manereang nambahan keung kana kaayaan peuting harita. Sora kohkol ronda di lebah garduh sawetenan eta gedong trung-trungan mere tanda ka baturna nu keur ngidar sangkan karumpul daratang ka garduh sawur jeung sora anjing rageg ti kajauhan. Jepae jempe teu aya deui nu kadenge, simpe comrek teu aya sorana naon lianti sora sato peuting nu disarada sakurilingan eta kebon. Budiman kakara cengkat lempang ka lebah jandela bari muka jandela manehna nempo kaluar. Sakurilingna kumanehna disebrotkeun ku batre, tapi teu aya naon-naon di luar teh. Ngan ukur katembongeun tangkal buah bae jeung tangkal kembang eueuh jelema saurang-urang acan. Kumanehna jandelana direkepkeun deui tapi henteu bisa diselotkeun pageuh mah sabab geus merecat selotna tepak maksa anu nyungkal. Neng Mari nyamperkeun ka Budiman bari nanya, "Aya naon atuh Kang bieu teh?" Aya jelema abus ka jero kamar. Tuh geuning ieu simbut jeung anggal meuni tembus kieu tepak peso jigana mah. Ulu marukan jelema meureun ditublas ku peso seukeut jigana ieu teh. Tuh nepi kana kasurna soehna teh, suur Neng Mari. Nya samarukna akang meureun nu keur sare disimbutan ku kaen panas. Neng Mari raraina pias bari ngarontok ka Budiman nangkep pageuh pisan. Saena aya nu ngabejaan nya Kang, lamun henteu dibejaan mah boa Kang Budiman teh jadi korban panginten. Tiasa jadi rupina kitu, jawab Budiman bari rada ngabiri gidig. Ari tadi sora bedil naon 3 kali nya Kang jeung sadanu ngagorowok tadi teh. Duka atuh teu terang rek ditempo kawitna ku akang teh. Ngarasa sieun aya nu ngabedil akangna nu mawi diantep heula oge. Tapi ari geus lami geuning teu aya nanaon. Gugahkeun kitu Ibu Kang. Ah sawios sawatos. Ibu mah ulah digugahkeun, bilih rewas sareng kaget. Nu nuju raoseun kulem, jawab Budiman bari diuk dina dipan deui. Neng Mari oge ngiring diuk ceket Budiman bari montel nangkep kana awakna. Tiris pisan ieu teh halodo nya Kang. Tuh ieu suku abdi meuni baal kieu. Awak oge jeung leungeun meuni asa carucukan. Tangtos bae tiris mah. Leres halodo ayeuna teh. Sareng tos tere subuh deui. Nu mawi nyecep tirisna oge, jawab Budiman bari netep ka Neng Mari nu keur nangkep. Ulah kieu atuh Neng, bilih Ibu gugah. Wengi oge bisa bae upami teu emot kana serat mah, boa kumaha mah. Aduh,
Budiman nyebut aduh bari ngagurubug lantaran pingping na dijembel kuning mari satarikna. Aduh neng mah rinyewi teh sok lawan-lawan teuing bohak gara pingping na. Nah atuh sok kitu da salaresna atuh sok sieun kalepasan wae akang mah. Da neng nu kitu teh sawios atuh naha da sanes keur batur ieu oge engke teh sur neng mari bari ngadilak. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.